Aing bisnis nuk itu mah gampang, aing teu boga modal wungkul. Aing cah aing lamun dicekelan modal mah. Nah, geus nyerempang bisnis aing geus bonghar meureun ayeuna. Yang bener hargana sabaraha balik ku aing gocap. Hah? Gocap. Soal bata nawarin so uang mah gocap. Si goblok nawarin so. Ya buri ka ku aing di bawah heula. Najis, cik gue bebanya tuh, nu meulina. Dasar teh aing. Sararung sing kieu sampai duiteun poe ayeuna. Modal teu gablek. Lah saleumpang-leumpang we lah. Suganan we kana menang. Aing mah teh kumaha aing ngajalan manuk teh payu-payu wae ka mana di ieu. Ba aing kapepet teh butuh duit. Butuh duit. Hai. Yo cing gerap payu gerap mana teh yo. Yo. Yo, karena kita cek aing teh gerap payu. Goblok aing teh butuh duit teh payu-payu ieu. Yo. Aing. Sinario lu batur itu kamarana batur nih. Nongkrong di pos gitu jangan hakanan amanah batin biasa nama sok araya kan itu mitari isen cingin aja dia jangan batur kan ngajak ulin parcel aing iya mau ulang-ulang wae majikan sing wae lah kalah dong ke aing kubu di luar aing mah ada iyo yo jual iya orang teh mang ieu keur kapepet. Kapepet kunaon sia burik? Heeh mang ieu kapepet pokona mang ieu mah ripu we pokona aing mah. Mun diceritakeun mah ieu aing teh pan ek bayar study tour. 1 juta. Ku aing sekali kajajan ke 500.000. Aing kurang. Terus can bekal lah kita aing teh ieu mah tak dijual manuk aing ieu. Maneh ka jual manuk? 1 juta aing teh kana ngakop aing mah. Gampang atuh rek. Kumaha we solusinya? Oke ku aing pangajualkeun. Saha? Aya aing mah loba lubang kieu mah. Kabeneran aing keur butuh bisnis cenah. Emang pucuk dicinta ulang putih mah. Ya, ya ku aing bawa heula tuh. Iya nya. Di bawah heula pan dijual. Ulah lah motong-motong lah. Najis aing mah kudu dibawa mah najis. Dari siapa mah pemikiran. Nah, burik. Najis aing setelah bener ieu bar togehan moal HP leungit tuh nama kakak eueuh. Duit eueuh HP eueuh. HP mah pan bejat set teh. Ya. Duit eueuh HP eueuh bar togehan najis. Najis aing mah najis. Ieu kudu dibawa mah. Aing boga nu ek meuli. Oh kita kan ieu zaman najis aing mah dibawa ka Majiwang mah. Nunggu geus aing 7 kaputan lah najis. Semun motor gitu. Oh ji gue lanjut ka ditu ah. Ya geus, pokona ieu ulah ka dijual ku maneh. Dasar teh aing anak dajal sia. Najis teuing aing kudu bawa. Awas ku aing langsung dijual. Oh, sok didagoan. Palila tapi. Moal. Awas mun lila ku aing payu manten ieu. Alhamdulillah amin ya Allah payu euy. Sekarang payu Majiwang bener euy. Ya anjing. Anak dongo dajal set teh. Aing kumaha ieu neangan ka mana aing euy? Dong kocak aing teh gablek duit teh kieu ieu. Aya pi duit teh euy. Bisa ditawar aing tadi eueuh tanaga nawar lagi. Teh nyekel duit. Kipi di mana nya euy? Jadi dina cara masih waduk. aduh marana anjing mentari isen kieu teh sinario barudak neureuh sama sekarang rumpul di pos wae kitu. Hah? Sekali Ya. datang kieu patut. Aing aya piduiteun. Aing geus teu percaya lah. Serius aing mah. Geus teu percaya aing ngomongan sia mah, geus capek aing. Ulah kitu euy. Ieu mah aing bener-bener ieu mah. Ieu mah nu kali ini aing mah serius ieu mah. Bag naon piduiteunana? Ya cek aing teh pan si burik teh. Butuhan duit. Manehna juga make duit kolotna nu jang ka sakola. Terus? Si manukna maneh teh mama manuk. Si manukna teh mun dijual eta ek 1 juta, 2 juta ge bisa payu mun nyalse mah. Lamun ku urang dijual rusuh 1 juta payu. Matak maneh sing pinter nawarna. Aing lain ngabobodo. Matak jeung maneh ke kadituna kitu. Percaya teu? Jeung aing ka dituna. Nya heueuh lah aing. Najis aing padumikeun we duit ka sia mah, nu geus-geus gen antara balik deui. Iya mah pi bisnisna bener. Tangke si manukna jual hari tak keneh. Aing boga deui liangna. Mentana sabaraha si kunyukna? Aya mah tadi teh yang 1 juta. Sabisa-bisa. Boga atuh 1 juta mah nanti mana duit 1 juta aing. Sabisa-bisa cuang talawar atuh lah budak kitu nya. Budak kitu kumaha? Budak kitu, budak bader atuh. Tinggal dibobodo ku duit, ayeuna mun diasongan duit mah nya yang matana geus puguh ejok kana duit sia eta mah. Tapi engke aing ngejualna ke ka mana eta manukna?
Serahkeun. Aing bisnis nu kitu mah gampang, aing teu boga modal wungkul. Aing teh aing lamun dicekelan modal mah. Tah geus nyerempeng bisnis aing geus beunghar meureun ayeuna. Batian moal bener ya. Batian Kipli manik mage alus aingeunan. Meni manis kitu. Jarane Bang Tawan. Heuyak. Tapi bener ya, awas ku aing lamun sakali dia ngejelongkeun ka aing sia. Ieu mah bener, ya barangna aya, jalmana aya. Iya mah, urang ayeuna sugan ayeuna beuh duit ka aingkeun, aing ka ditu babala eta kakara maneh kudu rada teu percaya. Ieu mah duitna di mana dicekelan. Nyekel pan duitna? Aya. Ayeuna ieu jeung jalma ka jalmana ka ditu jeung aing gitu. Bener. Bener aing mah. Ya. Ya, tapi yakin nih bisa bakal kajual deui aya batian. Manuk itu mah moal hese, dia bajong kurungna. Ya, buat tong dililakeun si eta bisa kabur-kabur. Aing mana kumaha ieu teh erek-erek mau aja nanya mang jawang teh. Aing kalah dilapisan ka negara teh aing gurung leungit cicing gerak duh. Rewong wae reungit. Gimana ieu si punyuk teh saburikna? Eta saeutik deui sing sabar atuh tenang we. Ya anu can ditinyum kopi. Yang ngopi heula tadi nama kan rusuh. Ya apa tuh? Boga wuduna. Oh, wah. Aing aja ngaluarkeun kopi teh. Mun sok moka. Ya got teh got. Cek aing nang si cungur mah kitu. Lila, itu lila. Mang jiwa kemana nih yang mari Kiplinya? Aing kajian ku aya bisnisna lila datang teh rine. Tah, aing datang. Aing rada gom lila pisan atuh mang jiwa. Rana di perjalanan atuh. Di manuk saya. Lu aing atuh. Dijual. Dijual ku aing mah. Sok Baraha. Transaksina maneh langsung tuh jeung Melina. Yo, mang, aing teh kapepet mang ye, study tour, duitna kapake 500.000. Aing bayar aku nama 1 juta. Gitu mang, iku aing kalah dijual manuk ieu ka mang ya rek mah. Bira aku 1 juta manuk nu kieu. Iya manuk alus ieu manuk ciit. Mau aya langka manuk kieu ciit ieu mah. Lah 1 juta mah tuh udah moal payu tuh di sia mah nek dijual ka mana 1 juta mah. Oh, gua aya embung ya mah. Ya, burik. Cek aing mangpang mumpung aya nu meuli sia teh kurangan mentong 1 juta teh bae babari ngajualna. Sia kurangna sabaraha dituna 500.000. Heeh. Pada aing ka pepet teh mah meuti ka pepet mah kieu mah aing ogen mah. Eta urang sabaraha ku pan aing teh nyawa ieu manuk naon ieu? Aing mah tadi can nawar ngan besaran tawarnya 500.000 tembongkeun duitna pasti dibikeun. Engke payuna sabaraha ieu? Ya mah ieu cek aing lamun dijual rusuh 1 juta, lamun nyalse mah ya 2 juta keluar. Kuat materi. Nu bener sia teh nu bener sabaraha ieu dijual sabaraha ulah mahal teuing. 1 juta. Aji 1 juta mah jeung naon man meuli manuk 1 juta. Saya mau pengen meuli pan maneh butuh pisan ka dicarekan ku kolot saya teh. Sok daripada sia dicarekan ku kolot. Geus Ya, ayeuna mah kieu wae. kawan, Ya jang. 500.000. Heeh, geus 500.000 sok tembongan duitna. Rek. Tong hese-hese saya teh burik. Kalah keliri. Nya eta mah karep teuing nya moal rek balik aing. Aing balik wae mun moal ya. Geus atuh aing harga dulur ka batu mah ku aing mah di mahalkeun. 100 ah. Teman loba cek aing mah atuh kabeh we para mah. Apaan duit pamajikan ieu teh kehe? Pamajikan aing kita apaleun ku aing dipake duitna ieu. Mang aing ieu mah bayar aing bakal aing. Ya bakal mah tadi ka kolot sia punyuk na minta ka aing. Deng atuh mang 200 deui atuh 200. Moal, eueuh deui duit lagi nan sakitu-kituna. Aing mah merepek pisan ajeun ku aya meuli merepek cek Boleh aja. bawa korodongan ai maneh. Geus. Kudu mah aya korodongan. Maneh melaan manuk apa maneh mending dicarekan ku kolot? Saya si setrap ya. Aing meula manuk lah. Berarti saya yang dicarekan ku kolot. Duit mah eta kapake. Eta geus ditarima duit. Oh gila aing gitu lah. Geus jadi. Cai ge anak bangun. Geus nuhun. Goblok teh. Ajeun ku ayana ieu duit meuli kakak melek pek jalmana. Jakal ku dijual apa kieu mah geus aing mau dijual. Saya ingin jualnya kemana yuk? Gampang. Tapi bener ieu batian yuk. Atuh deuleu ieu manuk meni manis kieu teh jeung mana geuna ieu. Alus kana ieu. Mana Awas wae ku aing lamun misalkan teh batian deuleukeun. Batian nu Enggak jualnya kemana yuk? Heuh ya pelempang heula tuh santai. Iya betul. Gimana kan di dia kita? Hah? Depan lah pada. Tuh, jadi kemana kan eta? Gampang eta. Deketnya di dinya sok gua di dieu. Mun dibejakeun lah. Di dieu. Awas ku aing kabur dulu dicerak ku aing sia. Soal katanya sawe ini gaya Yahudi sama. Di mana, Bang? Iya, Wak. Pan pajarkan si Wak butuh manuk. Tah urang enak mah, Wak. Nah boga minuk titiran. Nanti mana, Bang? Iya jalma butuhin duit ya, Wak.
Julin sabaraha? Ya, iya teh erek dijual 1,5 juta Wak. Goblok 1,5 juta mas ya teh murai kandang nanu alus. Atuh pan iya, Iya 1,5 juta. kandangna. Ini alus. Tuh, Oke masuk aja jurigan mau kieu masih mah. caprak teuing si Uwa ieu meni manis kieu ieu manuk jeung Uwa ge manis kene manuk. Mohon atuh. Sing bener hargana sabaraha beli ku aing gocap. Hah? Gocap. Soal batana warinso Uwa mah gocap. Si goblok Norinso. Enggak 1,5 juta. Beungeut sia hurung kunyuk pira manuk kieu 1,5 juta sing balik geus teh. Ih bener Wak ya bisa terpercaya mah. Tuh, anu ngajualna di ditu tuh. Urang dibawa jeung jalmana Bis kadiekeun we jalmana. Kadie si Kita ku aing. kadie we. Heueuh sok sia mah penting mah komisi we tuh. Pan eta tadi nama Pego mawani aing lah. erek ngede saeutik tadi nama buat aing Gitu, rasa Wak. pisan karopet dah. Tempo jeung maneh? Ya, Bisa dibeli. heueuh geus jadi. Daekeun sama mana? Daekeun sia mah. Yo, maneh rada tang harga saeutik heuh. Rada melek pek sia. Marjit. Ratu eta keun aing. Tuh poin teh 1,5 juta keun ngajual terek. Nawarna teh 50.000 anjing nawarin sok cai. 50.000 kumaha caritana tina 1 juta. Kumaneh bae daresepen kana manukna, manis manukna. Gut. Yap. Wak. Tah, ieu jalmana Wak. Cok tawar we ku Wak. Oh, nu Asep itu manuk teh. Ku aing di teleponan wae sia teh diangkat-angkat bebel. Injem duit yang di saminggu sia teh. Duit. Oh, kamari 300. Nah, kumaha pre teh? Bisa lain ngomong. Ngomong kumaha? Ngomong naon bebel sia teh nginjem teh sing bener ku aing di telepon. Teh. Ayo manuk bener sia. Rek dijual. Gas lunas aing hutang geus we. Itu aing mah. Wah, Nah, wah goblok aing nginjem sia teh sirik naik babaung. Anjing kayak gimana? masih ya. Aing teu apal ya kumaha ieu teh. Nah, naon sih mah kamu? Manuk si ieu Wak. Manuk si ieu lain urang we mangan nganter hungkul. Manuk sa. Iya. Si ulah ngabohong ka aing ku aing. Sen sok ku aing goblok jadi naon ieu tah? Iya jadi Wak. Jadi Geus pan si hutang ka aing tinggal minta komisi ka dieu geus. geus kumaha? Si teh hutang ka aing 300. Nyebutna teh ek babaung ka aing. Saminggu. Aing diteleponan ku aing tadi diangkat-angkat sia teh. Aduh. Atuh Wak. Duitan we ambe urang menang komisi. Heuh, ieu mah manuk mah jadi ku aing komisina tinggal minta ka si Kipli. Kitu-kitu keneh sia teh. Pan beak ku urang duitan eta mah diinjem. Kumaha tuh Wak? Dapan hutang ka aing nah kumaha sia ge diri ibarat manehnya. Keur cicing teur tegeblek duit, sakituna duit, heug nginjem aya babaturan teh sirikna babaung. Ku aing teh dibikin sor 300 moal lila. Ai tiba-tiba geus saminggu geus 20 poe ayeuna ku aing ditelepon teh diangkat-angkat. Uyuhan ku aing teh dijekok oge. Tuh urang mau menang duit Wak. Heuh, tinggal minta komisina ka ditu. Komisi Berean ulah hese goblok. Geus ka hutang ka aing lunas tah. teu Wak. Komisi kumaha kunyuk? Komisi kumaha? Pan itu duit aing kalau disekap di dinya goblok. Ya kumaha deui nya aing teu menang duit teh lempan. Dan ngomong tetep tadi kunyuk sugan aing lain dijual ka dieu. Mana boga utang aing teh apa? Si urusan aja aing nya. Aduh anjing, apa aing? Lebok teh sia teh kunyuk. Hutang ka aing jang di saminggu icuk cole. Babal teh. Aing teh hayang apal. Duit aing kudu dibalikeun deui goblok. Nah, aing Tah hayang gimana? apal. Nah, aing teh boga duit, man tadi ge teu boga. Aing sia tadi lain ngomong goblok. Sugan aing lain dijual ka wadoyo. Teu apa Apal aing teh hutang goblok itu tadi teleponan ku aing teh diangkat sia teh. Tah hayang apal. Aing teh hayang apal eta duit pamajikan aing. Aing teu boga duit, teu boga duit. Sia. Aing duit di mana? Pan tadi disebutkeun anak ku dibeli ku aing mah. Sia kudu teh hayang apal. Duit aing kudu kagantian nu tadi 500.000 goblok. Terus aing duit di mana? Tah hayang apal aing mah. Gantian duit aing. Aing gantian naik kumaha da aing mah teu boga duit teh ku aing dibeli manuk si burik mah ka maneh ah. Ih, kicumuran wae kunyuk teh nya aing duit sakitu-kitu duit pamajikan aing. Da aing kudu kumaha da eueuh. Aing teh hayang apal lagi. Anjir.